Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha da lamang? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bayu di off cam-keun we heula Bayu. Nah, tos. Sok anu nuju di perjalanan anu masih mapah di off cam-keun we heula nya. Hawatos pilih ngaganggu. Sok Irfan dipimpin ngadoa heula pan. Jasa pan? Mager? Atau ke badai usaha tuh ko Irfan badai usaha dipimpin ngadoa? Siapa? Sok pimpin ngadoa ku saha? Apa? Pimpin ngadoa. Saat mulai kegiatan, ayo orang ngadoa masing-masing. Ngadoa mulai. Ngalek Pak barusan. Ngadoa selesai. Hatur nuhun. Oke, alhamdulillah orang tiasa patepang deui nya ieu pertemuan katilu dinu rangkaian pembelajaran bahasa Sunda nulis artikel keneh. Sadayana tos hadir tadi teh dinu absen teh saurang nya Naiza sorna teh izin teu tiasa ngiringan dinten ayeuna margi bade aya pamengan di keluargana bade nikahkeun rakana janten menuju bade hajatan di bumina. Alhamdulillah tuh duka irahan Naijana mah ngantosan hikmat meureun. Nah, apa hikmat Pak? Sugan we atuh hikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rencangan masih emut teu nyedep masih emut teu minggu kamari urang diajar ngeunaan naon? Ngadamel artikel Pak. Ngadamel artikel, ngadamel rancangan artikelnya minggu kamari mah. Ngadamel kerangka artikel teh geuningan. Tah alhamdulillah dinten ayeuna mah urang bakal neraskeun hanca urang dinu nulis artikel teh. Oke, share screen heula. Satacana saonten Bapak sareng gambarna teh jelas ke kuping? Jelas Pak. Alhamdulillah. Aya tos aya tampilan gambarna? Atas Pak. Atos. Nulis artikel Pak. bahasa Sunda materi ajar kelas 12 mandua pelarang. Pertemuan katilunya. Tah satacan kana materi. Ya aya teka-teki heula. Tingali 2 gurat ieu dihandap. Numutkeun hidep kumaha carana sangkan gurat B tiasa leuwih pondok batan gurat A? Bagaimana caranya agar garis B bisa lebih pendek daripada garis A? Cing, kumahakeun? Ditukar garisnya Pak. Ditukar garisna. Tuker nasib. Bisa, hikmat. Ditukar bener bisa. Naon deui, Cing? Dipotong Pak. Dipotong, anu B-na dipotongnya di pondokan. Aya deui teu, Wanda? Ya sih. Diperkecil Pak garis B-nya. Oh, diperkecil. Dihapus ya. Ya. Ternyata kanggo ngarubah garis B leuwih pondok batan garis A teh carana teh ku panjangan we nu A-na. Ayeuna A jadi lebih panjang batan B. Bener Pak. Benernya. Nah, ieu teh hiji hal kadang-kadang urang poho lamun urang hayang leuwih ti batur tong ngadoakeun batur jadi leuwih handap ti urang. Tapi kumaha carana urang bisa ngaleuwihan batur. Atau misalkan urang teh boga kahayang misalkan hayang ganti HP jadi HP anu anyar iPhone 13 misalkan anu anyar launching.
tong ngadoakeun HP iPhone 13 jadi murah ulah tapi ngadoakeun ya Allah kumaha sangkan carana urang mampu meuli eta. Jadi lamun urang boga kahayang tong ngarepkeun anu dipikahayang ku urang jadi leuwih handap. Tapi ngadoa sangkan urang bisa ngontal eta. Hingga ayeuna urang PJBL hararese rariweuh KTI PJBL opat tugas di hararese. Terus KTI nyusun 5 bab hararese. Tong ngadoa sangkan digampangkeun tugasna tapi ngadoa sangkan urang digampangkeun jeung usaha sangkan urang bisa lebih gampang ngalaksanakeunana ngarah bisa lebih ti eta juga kitu nya. Oke, kompetensi dasar anu ku urang bakal diampu dinten ayeuna teh aya sabarahiji nyaeta kompetensi dasar 3.5/4.5 menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan artikel berbahasa Sunda. 4.5 menulis artikel sederhana berbahasa Sunda dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan. Nah, dinten ayeuna mah urang bakal 2 indikator. Nu hiji mampu menyusun paragraf terpadu sesuai kaidah bahasa pada artikel berbahasa Sunda ngadamel paragraf. Nu kadua nyata mampu membuat tulisan artikel sederhana berbasis masalah berbahasa Sunda. Dinten tos ngadamel artikelna. Tah mangga ieu artikel anu contoh artikelna nu kamari anu ngeunaan kuota tiasa ditelakan deui ku urang dibaca deui. Literasi heula sakedap ngeunaan artikel Sunda anu kurang dipelajari kamari teh. Artikel Sunda nu ieu tah. Kita kalebet artikel naon kamari teh? Deskriptif, Pak. Deskriptif apa naon? Artikel argumentasi kelantaran anu program bantuan kuota pamarentah Ujung Udagan. Nah, ieu lebetna kana argumentasi karena kusabab ngandungikeun argumen pangarangna. Tah ku Bapak ditinggalikeun deui teh sangkan urang tiasa analisis kana struktur penulisanana. Nah, struktur penulisanna kulantaran urang bakal diajar nuliskeunana dinten ayeuna mah. Yuk, nya mangga dibaca deui. Lantaran ayeuna urang bakal diajar kana nuliskeunana. Nah, kanu nu kahiji indikator kahiji nyata nuliskeun wangun paragraf. Nah, jadi aya pengetahuan kebahasaan heula panguru basa ngeunaan paragraf. Paragraf dumasar kana wangunna berdasar kana bentukna kana kalimah pokona itu aya 3 nu kahiji paragraf deduktif. Paragraf deduktif teh naon cenah Hikmat katinggal teu Hikmat? Katinggal Pak. Naon Paragraf kalimah pokona aya di kalimah mimiti dina paragraf. Leres. Pami kalimah induktif Paragraf anu kalimah pokona dina bagian tungtung tina paragraf. mohon. Pami kalimah nu terakhir paragraf campuran induktif deduktif. Kalimah pokona aya dina kalimah mimiti jeung tungtung paragraf. Nuhun. Tah harus kitunya. Nah, ieu paragraf deduktif teh. Paragraf deduktif nyaeta wangun paragraf anu kalimah pokona atawa puseur kalimahna aya dina kalimah mimiti. Prak tengetan paragraf ieu digigir. Contohna nu ieu. Maksudna kalimah mimiti teh naon? Nah, di dieu aya ningan. Pikeun nyungsi kumaha manfaat turgunana eta kuota teh dipaluruh ku siswa kelas 12 MIPA 3 kelompok KTI 3. Tah, jadi
pikeun nyungsi teh meneliti bagaimana pemanfaatan kuota teh diteliti ku siswa kelas 12 MIPA 3 kelompok KTI C3. Tah, ieu kalimat pokokna, kalimat intina. Nah, kalimat anu salajengna panaluntikan ieu sajaba pikeun medar ngeunaan kumaha kaayaan lapangan ngeunaan bantuan kuota tadi oge pikeun jadikeun pancen akhir tugas akhir kelas 12 nyusun KTI. Panalungtikan di pidalmal salami 4 bulan ti mimiti rarancang dugi ka sidang KTI. Sami sapertos hidup ayeuna di bulan September, Oktober, November, Desember sareng dugikeun ka Januari nya dinten 4 sasi kangge nyusun KTI teh. Nah, ieu kalimat intina ku ieu ge cekap tadi mah kalimat penjelas anu kalimat-kalimat satrasna mah. Paragraf satrasna ge sami. Tina hasil panaluntikan horeng kapaluruh sajumlah fakta anu matak holok. Nah, dari penelitian tersebut didapatkan data ya sejumlah fakta yang matak holok. Holok teh naon anu terang? Anu terang teh holok teh naon? Holok teh mengagetkan. Tinu sakitu teh unggal siswa kenging 10 giga kuota bantuan nulbetna 2 giga kuota umum kapungkur mah kan anu kuota umum biasa dianggo ka mana-mana teh kan 2 giga. Terus 8 giga kuota belajar anu ngangge aplikasi. Tina sajumlah 1.800 siswa pada larangan ukur kurang lebih 70% anu menang kuota bantuan teh cing di dia aya nu teu acan kenging kuota bantuan oge. Ayeuna bulan ayeuna kan terus mulai didistribusikeun deui aya nu teu acan kenging. Udah dapat, Pak. Tos aya nu Pak. teu acan, sanu teu acan? Kartuna hilang, Pak. Oh, eta mah benten deui atuh. Kengingna 10 giga nya sami. Nggak tahu, Pak, gak dicek. Sok kira dicek keranya kenging 10 giga pamit telepat mah. Asal nomorna terdaftar. Tah eta kalimat induktif, punten kalimat deduktif. Paragraf deduktif janten inti paragrafna aya di awal. Nah, nu kadua nyaeta wangun paragraf induktif. Wangun paragraf induktif nyata wangun paragraf anu kalimah pokona atau kusir kalimahna aya di kalimah panungtung di akhir praktengetan paragraf ieu digigir. Contohna ieu aya dinu eta keneh. Jadi kahanjakal nalika sawatara bulan patukang eta bantuan teh kungsi dieureunkeun. Pernah kan dieureunkeun ti bulan Maret dugikeun ka kamari Agustusnya tos teu aya deui kuota bantuan teh aya deui karek bulan ayeuna September. Jabati kitu sawatara kagiatan kayaning PPDB, ujian ke universitas oge daring, tapi kuota internet dieureunkeun. Tur kakarek rek diteruskeun deui dina bulan September. Dina kacinekan panaluntikan dipedar yen bantuan kuota teh kacida mangfaatna. Ku kituna perlu diayakeun da kagiatan diajar sesuna mah tara pernah eureun najan dina mangsa sasalad kieu. Nah, enten kalimat intina teh di akhir. Jadi kesimpulanna najan kalaupun misalkan kalian libur kamari liburan semesteran tapi da ajaran mah teu eureun. Aya anu dianggo kuota nanti kangge daftar, aya anu kegiatan Zoom meeting online, aya anu webinar geuningannya. Jadi walaupun teu diajar di kelas tapi salasna mah kuota mah masih tetap kaanggo. Setuju teu? Karena pernyataan penulis ieu. Halo? Setuju, Pak. Janten najan teu diajar kamari libur oge. Tapi kuota mah tetap anggar butuh. Nu katilu paragraf deduktif induktif atanapi campuran nyata wangun paragraf anu kalimah pokona atawa puseur kalimahna aya dina kalimah mimiti jeung panungtung paragraf. Nah, tengetan paragraf di dieu teh ieu mah kalimah intina teh aya di awal sareng di akhir. Nah, contohna kalimat ieu satos kuota bantuan tip teu dibatasanan aplikasi nu dibuka di bulan November 2020 tah janten ti bulan November 2020 mah kuota teh teu aya kuota belajar sareng kuota umum deui tapi kuota 10 giga teh tos kuota umum.
Siswa anu kenging kuota ngaraos kebantos pisan lantaran tiasa muka rupa-rupa aplikasi kanggo diajar, aya tiasa muka Google. Kan asal teu tiasanya googling oge, aya nu tiasa muka YouTube, asal teu tiasa muka YouTube teh. Ku kuota belajar mah. Nah, terus tiasa ngan ajan kitu angger sawatara aplikasi kayak nih media sosial, IG, Twitter, Facebook, TikTok, nu sapertos kitu mah teu tiasa dibuka kuota eta teh. Game online, FF, Mobile Legend, PUBG teu tiasa diakses. Angger eta mah nu kitu mah teu tiasa diakses ku kuota belajar teh. Ngan hanjakal najan atas diwatosanan oge angger barudak nganggo kuota eta kanggo hal-hal salureun diajar kaya ningali video dina YouTube, browsing hal-hal nu salureun diajar dina internet jeung sajabana. Enten tos teu diwatosanan tapi kalahkah dianggo nu sanes-sanes dina YouTube ngadon nonton BTS misalkan ngadon nonton nu sanes-sanes nya atau browsing ngadownloadan film, ngadownloadan naon gitu. Enten saepna teh sanes saep kanggo diajar. Jadi siswa tetap kedah meser kuota reguler deui da kuota bantuan saep dianggo kagiatan luareun diajar. Tadi aya dua kalimat intina teh. Nah, di dia di kalimat awalna teh kuota bantuan tos biasa dibuka di aplikasi naon wae di bulan November 2020 di handapna aya deui kalimat inti jadi siswa tetap kedah meser kuota reguler deui da kuota bantuan saep dianggo kegiatan luareun diajar. Jadi penegasan tah gitu pancen kelompok prak hidup sawala berdiskusi sawala teh bareng jeung kelompok damel artikel dumasar tema anu dipilih dina pangajaran samemehna anu kamari teh diteraskeun pidamel dina LKPD online dina link ieu dihandap anu kamarinya pinten anu guru minda ngadamelan anu guru minda luyu sareng masing-masing anu Sunan Ambu di Sunan Ambu deui Purbasari di Purbasari deui. Oke kahartos. Nah, kanggo linkna ku Bapak share deui di kolom chatnya mangger. Sedap. Anu kamari masih kena aya linkna. Halo? Aya Pak. Mohon. Iya, Pak. Sedapnya. Insyaallah. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Nah iya tah. Di nu kolom chat WA atau Slami kolom chatna. Oke, ku Bapak share di kolom chatnya di buka breakoutnya bager. Kira orang damel heula breakout roomna kamari teh nu kahiji Guru Minda, anu kadua teh Sunan Ambu, nu katilu kayak anu Guru Minda saha wae nu kamari Nurul, Amung, Fadila, Yesi, sareng Rafli Pak. Nurul, Amung, Fadila, Rafli, Guru Minda, Nurul, Amung, Fadilah, Fadilah, Muhammad Rafli-nya, Muhammad Rafli Laihan, Fadilah Kamil, tos. Irfan di iya nya Purbasari kamari teh Irfan. Yesi di mana Yesi Bager? Di Guru Minda Pak. Guru Minda. Yesi di mana Yesi? Di
di bumi di guru di guru Minda Pak yang Guru Minda, mohon. Delia di Sunan Ambunya, Room Hikmat, breaknya. mohon. Purbasari. Delia di Purbasari. Mohon. Hikmat Di itu Pak Sunan Ambu. Sunan Ambu, iya. Marisa Purbasari Pak Marisa. Purbasari. di Nurwanda Purbasari Pak. Nurwanda Purbasari, oke. Ya. Mohon. Aster Pengiringan Pak pas mingguan Kasunan kemarin. Ambunya, Aster. Delia Purbasari. Delia. Marisa Purbasari juga. Purbasari. Irfan Nurwanda Purbasari Pak. Puja Sunan Ambu. Sunan Ambu. Salma ke Sunan Ambunya, Bager. Oh baik Pak. Oke, sip. Kan kamarnya tengiring. Oke. Siap. Mangga silakan join ke grupnya masing-masing. Oh iya Pak. Pak Maha, Rijal teh udah keluar mohon tenan naon digentos we Rijal mah sama siapa Pak? ku Puja. Aya Puja ada. Kalau Puja serang Salma. Hon. Sok gabung ke grupnya masing-masing. Sok ya sih diokehkeun grup. Nah, Salma di nu layarna aya di okehkeun Salma. Sok Aster, Amung. Sok. Aster, Amung, Bayu. Salma wih deui. Ada nu kepencet atuh Salma mah. Bapak tadi teh aku teh di Bager. Sunan Oh. Ambu. Sunan Ambu. Mohon. Sok. Mangga. Sok. Aster. Bapak Bayu nggak ada ininya. Nggak ada apanya. Bayu kedapnya. Bayu teh ka guru mindanya Bayu. Sama teh. Sunan Ambu. Oh, Sunan Ambu, punten. Sok. Bapak saya izin dulu Pak. Ini Kenapa, lagi naon? dimintain tolong buat ngedata lagi Pak. Iya, mangga. Nggak ada Pak. Siap. Assalamualaikum. Daya. Iya. Aya entos sok dinu layarna. Daya gitu. Nggak ada Pak. Sedap. Adanya Purbasari. Sok. Oh iya. Kasih Pak. Biar di Sok. Kumaha ieu guru Minda anu teu acan saha anu teu acan? Nu teu acan masikeun? Rafli. Anu Amung sama Amung juga mau tinggal dilengkapin. Anu sesah mah WA-keun we nya. Kan sesah di nu HP mah nya. Udah. Di nu HP mah sesah. Bentar. Kalau lagi Nurul. Nah, kirim dulu ke Bapak. Oke, engke di-uploadkeun ku anu tiasa ku Bapak mah. Oke. Terus yang siapa lagi mu? Bisa? Udah dikirim ke Bapakmu. Enggak. Nah, perubahannya Gue bisa translate ke bahasa Sunda. Aku kirimkeun Bisa, engke di bantas kanu tiasa sok. Terus dikirim ke Bapak, Pak. Nuhun. Yes, tambahin lagi yes yang kamu yes.
Oh, cobi Iya, Pak. open cam heula. Sedap. Ya Pak. Kelompok 5 tos alhamdulillahnya tos tos ieu tos sae kantun anu non Nurijal nya kamari teh. Iya, Nurijal teh mau diganti sama Jiju, Pak. Jin Oh ditambahin iya. sama Jiju kesimpulan. Mohon kesimpulannya Azizu tentang non kamari teh tentang leungit pergawean. Mohon. Kak Salma janten kesimpulan tinu hilangnya pekerjaan leungitna pagawean lantaran pandemi kumaha kesimpulanna kumaha pandemi teh berakibat naon karena pekerjaan orang-orang teh gitu nya mangga sok oke. Kami misalkan sesah nuliskeunna di nu site kulantaran kalian pakai HP bias di WA-keun ka Bapak ke Bapak di kana site-keunna nya. Pak, tadi Mohon. pindahin ke site sih gimana? Intan di WA-keun we bisi eta mah kulantaran kan kalian di nu HP nya rada hese muka Zoom ongkoh muka site ongkoh mah gitu. Hatur Maaf. nuhun. Ya. Pas Salma cara ganti yang edit. Iya, aku juga punya susu. Ajol kanu susu wae ieu mah. Tinggal lagi ibu tuh terima. Kalian teh naon teh mana? Iya teh. Grup Purbasari teh naon teh mana bageut? Divisi udah. Malu guys. Apanya mau lemong susu? Aku juga punya. Aku juga punya. Tentang naon kamari teh teh mana? Marisa? Manda? Itu tentang Bebas kayak campur pergaulan gaul. bebas. Oh, mohon sok. Bebasnya campur gaul gitu ya. Iya, Ya, Pak. Ya, sok mangga sip. udah dapat tinggal presentasi aja. Iya, siap mohon.
Tos beres? Beres. Alhamdulillah. Saheula nu bade ieu anu bade presentasi. Sunan Ambu aja, Pak. Non ambu. Wih. Ya Pak. Nah, Sunan Ambu cenanya teu siap Sunan Ambu. Siap Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tok tah satu acan Mulai share screen Pak. acan kelanya sakedap bager ngara aya ieu penilaianna janten ke rencangan hidup anu ieu nu presentasi dinilai ku kelompok nu sanesna janten saling menilai saling menteun saling da LKPD-na sapertos kieu nya coba baheula Tadi Pak Bapak itu apa sih diam jadinya nggak ada suaranya. oh gitu mohon janten anu rencangan ke misalkan kelompok guru minda ayeuna nya anu presentasi tah anu kelompok Sunan Ambu memperhatikan ningalikeun ieuna tulisanana dinilai tah dituliskeun dina LKPD-na sapertos kieu. Nah, lembar kerja peserta didiknya seperti biasa ya kelas kelompok ketua kelompok anggotana saha wae tah ieu nu kamari anu milih ieu teh nya anu milih masalahna ieu pedaran pokok bahasan anu kerangkana nu kamari pokok pelajaran KJ ka-2 ka-3 tah nyusun artikel. Nah, orang nincak kanun tugas nu katilu silang koreksi artikel anu kakumpul sateueuna ku guru bakal diposting dina blog. Lajeng prak hidep titenan artikel karya kelompok sejen, karya kelompok temannya. Bikin lebih gampang kelompok hiji nitenan hasil kelompok 2, kelompok Bapak 2 suaranya nitenan putus-putus. janten hidep kakuping ayeuna. Putus-putus. Udah enggak, Pak? Terus alhamdulillah. Jantan silang kelompok, oke kelompok guru minda niten tem ngoreksi artikel hasil karya anu Sunan Ambu ngoreksi hasil karya Purbasari ngoreksi hasil karya guru minda. Nah, kayak dituliskan ngaran kelompok kalian kelompok naon kelompok guru minda anu nuru ambung jeung sajabana kelompok anu artikelna dititen berarti mun guru minda nitena teh meneliti kelompok Sunan Ambu. Judul artikelna naon dituliskeun temana tentang naon. Nah, terus pilarian kesalahan bahasana. Misalkan salah nulis Bandung B-na alit kuduna kedahna Bandung B-na ageng. Kesalahan bahasa kesalahan eusi. Misalkan eusina teh kedah nama hal-hal ieu teh Covid teh dimulai tahun 2018 jadinya dituliskan dimulai tahun 2018 atau dimulai 2020 aya keteranganana nya salah eusina. Nah, kedahna tahun sabaraha aya koreksianana. Tah ieu LKPD-na LKPD offline jantan dikerjakeunna offline ti ngawitan dinten ayeuna dugikeun ka dikumpulkeun deui minggu payunanya jantan aya waktu meneliti menelaahna salami saminggu. Kayak unsur kabahasaan teh 100 dikurangi 2 kali jumlah kesalahan bahasa. Misalkan kesalahan teh 4, berarti 2 kali 4 8. 100 dikurangi 8. Berarti 92. Oh iya, nilai kebahasaanna 92. Unsur eusina 100 dikurangi 5 kali jumlah kesalahan eusi. Misalkan kesalahan eusina 4, berarti 5 kali 4 20. 100 dikurangi 20 80. Jadi penten eusina teh 80. Nah,
Ieu format LKPD-na ku Bapak dikirimkeun di grup chatnya. Enten saatos ke presentasi kelompok hidup neliti kelompok anu satu acana. Mangga bade saheula anu presentasi ayeuna. Mangga kelompok mana heula nu bade presentasi? Sunan aku. Sok mangga Sunan Ambu, Hikmat. Oh iya. Nah, share screen ya Pak. Nuhun share screen weh. Tiasa Atasnya Pak. atau sok. Nah, ini Pak. Ah, PH. tah itu saya nya nyen aya judulna. Sok. PHK leungitna pagawean alatan nyaeta hikmat. Sasalat mangrupa wabah penyakit anu sumebar di daerah ageng. Contohna sababaraha buana atanapi dina saluruh dunia. Nyebar kalayan jumlah jalma anu kainfeksi henteu stabil nyaeta pandemi. Terus ieu aya puja dampakna nyaeta dampak ayana sasalat COVID-19 dengan ukur mangaruhan karena kesehatan masyarakat. Tapi oge mangaruhan keayaan ekonomi, pendidikan, sareng kahirupan sosial masyarakat. Sasalat ieu menyebabkeun sababaraha pamerintahan daerah nerapkeun kabijakan watesan sosial skala besar atau PSBB. Anu ngagaduhan implikasi pikeun larangan kegiatan masyarakat. Sapertos kudu nganggo masker lamun bade kaluar, teu kengeng ngumpul sareng sajabana. Sasalat ieu ge ngaruh kana jalmi-jalmi anu daramel, sabab minat masyarakatna nurun sareng perusahaana ge henteu sanggup produksi usahana matak seueur anu di PHK. Kalebet kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, sareng kegiatan sosial anu sanes nu dilarang offline. Dina data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker di Januari nepi ka 7 Agustus 2021 tos aya 538.305 jalmi anu di PHK. Pak azan dulu Pak. Nuhun sok. Kupingkeun heula azannya sakedap.
Atos Pak. Ya sakedap di dieu masih keneh tah ka kuping kenehnya. Oh, iya Pak. Ya. Nah, sok mangga teraskeun hikmat. Hatur nuhun. Pak dibacanya sama Salma katanya Pak. Oh, mohon sok mangga Salma. Bayu solusi keur jalmi-jalmi nu di PHK keur masa sasalat kieu bisa hiji ngamangpaatkeun media sosial pikeun buka kasempetan bisnis seueur usaha penting anu pariogi bantosan tambah kusabab ningkatna pamenta nalika sasalat. Kadua, pikirkeun hal nu positif. Katilu, mengatasi stres kanu kegiatan positif ngalakukeun hobi. Kaopat, kasih diri sorangan. Kalima, tong pantang menyerah. Kudu semangat. Pak yang kesimpulannya yang Rijalnya dibaca sama Salma. Mohon mangga. Pak. Atas Kesimpulannya. Kesimpulannya sok mangga Salma saha? Kesimpulannya nyata biar nampi kaayaan goreng sareng kanyataan anu anjeun yang harepan sareng pikir positif yen kalengitan pada melan ngan ukur kaayaan samentawis bakal pas. Iya, hatur nuhun kelompok Purbasari. Mangga iya nu Purbasari engke artikelna nya ditelaah di analisis deui ku tim guru Minda nya janten pilarian kesalahan bahasana, pilarian kesalahan dina eusina konteksna nya dieusikeun kana LKPD anu tadi ku Bapak tos di share nya. Mager saterasna orang lajengkeun kelompok Purbasari. Mangga Purbasari. Mangga di share screen mangga langkung saya Marisa. Delia Bayu di open cam pamit biasa. Yesi Salma. Oh, Delia nuju sareng Raina mohon. Biasa Marisa di share screen-na? Bapak gak bisa. Oh, tos di publish tadi Bentar. Udah di-publish. atas di publish mah ku Bapak we teh dieu tiasa da. Purbasarinya atas muncul aya bager? Atos Pak, Atos. Mangga ku saha bade dibacakeunna? ku Marisa Pak. Mohon laras. Kangge kapayuna ieu nu nami-nami di dieu nya ieu tos kacatet ku Bapak kalebetkeun. Mangga dihapus we engke mah kapayuna. Iya Pak. Sok mangga dibacakeun ku saha? Ku Marisa Pak. Sok mangga. Bebasna campur gaul barudak sakola. Harti kenakalan Delia, harti kenakalan remaja nyaeta pelampiasan anu dihadapi ku remaja
Nanoman mangrupikeun waktos nalika manusa milari identitasna. Hoyong terang saha saleresna anjeunna manusa cenah nanoman. Upami anjeunna parantos umur 17 tahun sareng dina yuswa ieu manusia ngalaman zaman anu disebat balik. Dina waktu pubertas, manusia biasana hoyong nyobian sagala anu enggal dina kahirupanna. Rupa-rupa kaributanna emosionalna timbul sareng seueur masalah anu timbul bae di keluarga sareng lingkungan sosial. Marisa, paripolah rumaja anu bangot tiasa disebabkeun ku faktor ti rumaja nyalira internal atanapi faktor eksternal. Faktor internal aya krisis identitas, parobihan biologis sareng sosiologis di nanoman ngamungkinkeun dua bentuk integrasi. Kahiji pembentukan perasaan konsisten dina kahirupan, kadua kahontalna identitas peran, kenakalan barudak ngora lumangsung kusabab nanoman gagal ngahontal masa integrasi kedua. Nu kadua, pangendali diri anu lemah, nanoman anu henteu tiasa diajar sareng ngabedakeun tingkah anu ditampi sareng henteu ditampi, bakal kaseret kana tingkah bangor. Kitu oge pikeun jelema anu parantos terang bedana antara dua paripola tapi henteu tiasa ngabangkeun kontrol diri pikeun kalakuan numutkeun elmuna. Faktor eksternal. Perceraian keluarga sareng sepuh, kurang komunikasi antar anggota keluarga atanapi sengketa antara anggota keluarga tiasa memicu tingkah laku negatif ti nanoman. Bahkan pendidikan anu salah di keluarga saperantos ngajenrekeun teuing barudak teu nyayogikeun pendidikan agama atanapi nolak ayana budak tiasa janten nyebabkeun kenakalan budak ngora. Sanes rencana anu sae. Aya seueur barudak kenakalan budak ngora di antarana narkoba, seks bebas, tawuran, pelacur, jeung sajabana. Kenakalan budak leutik biasana dilakukan ku jelema anu gagal ngembangkeun emosi mentalna. Aranjeunna henteu tiasa nolak hal-hal anu anyar ka aranjeunna anu nyiptakeun sikap anu henteu kedah dilakukeun. Kenakalan budak leutik mangrupikeun bentuk konflik anu teu kaberes dina budak sareng nanoman. Irfan, pageser lagi. Irfan, solusi teu asup kana lingkungan pergaulan bebas saeta hiji, ngadeukeutkeun ka Gusti anu Maha Kuasa, dua ngabentuk karakter anu positif, tilu ngajauhan lingkungan anu teu kondusif anu bisa nyababkeun hal nu negatif, opat ngabangun komunikasi anu sareng sepuh, 5 diajar edukasi seks ti leutik. Ieu kesimpulanna ti Sally, kesimpulanna nyaeta pergaulan bebas teh ngajurumuskeun diri urang sorangan anu kanu hal-hal anu negatif jeung tiasa ngarusak masa depan urang. Janten urang kedah tiasa dampak negatif tina faktor eksternal boh internal. Atos Pak. Bapak punten suarana. Tata acan di teraskeun ka kelompok guru minda Bapak bade naros heula ieu anu paragraf nu ieu nu Delia tadinya ieu bageur ieu kalebet kana paragraf naon, deduktif, induktif atau nepi naon? Atau nepi nu campuran? Cing aya nu terang teu? Halo?
Del Marisa Delia kalebet kana paragraf naon? Salma, Wanda, Irfan. Deduktif bukan Deduktif Komargi, nah deduktif soalnya terletak di awal paragraf. mohon kalimat intina iya nanya dipayun laras nuhun Wanda atur nuhun Wanda dicatatkan ke bapaknya Wanda tiasa atur nuhun saterasna orang ka kelompok guru minda mangga kelompok guru minda sahanu bade macakeun Fadilah Kamil, Amung Jatika, Yesi, Nurul, Muhammad Rafli, bade kusaha? Nurul, Pak. mangga. Cyberbullying. Cyberbullying nyaeta bully atau pekelocoan anu dipilampah dina internet atau secara daring. Biasana cyberbullying teh aya dina media sosial sapertos Instagram, Twitter, Facebook, jeung sabana. Palaku biasana sok ngahina karena kaayaan fisik atau kejadian anu tumiba ka korban. Palaku cyberbullying biasana jelema anu teresep atawa julid kana hal anu dipiboga ku batur. Ya amung nembe tacan beres sapertos namanya kabojeng set baterai tadi teh. Kejadian dina cyberbullying biasana ngahina korbanan nepi ka korbanna tiasa janten nyeri hate dugi ka psikologina kaganggu. Pukituna bahaya pisan ayana cyberbullying teh urang kudu tiasa pada ngajaga. Cyberbullying nya eta kasalahan make internet dijadikeun ngahina batur ngancam ngengera sareng ngagogoreng batur. Jika dina bully verbal anu langsung pendak. Cyberbullying mah ngaliwatan komentar atau konten di internet hungkul bentukna teh. Kesimpulanna janten kesimpulan bahaya tina cyberbullying oge tiasa nyerang kaayaan emosional secara sareng fisik. Mimitina nonoman anu korban cyberbullying bakal ngalaman gangguan emosional sareng fisik karena kaasup masalah emosional, tingkah laku, kasusah dina konsentrasi sareng kasusah akur sareng sesama. Oke, hatur nuhun. Cik wangun artikel anu diserat ku guru minda ieu kalebet kana wangun artikel naon wangun artikel naratif deskriptif persuasif atau napi naon Deskriptif Pak nah deskriptif karena ngajabarkeun Pak ngajelaskeun mohon nyanten penjelasannya naon eta cyberbullying teh kumaha bentuk cyberbullyingna saha korbanna sareng naon akibatna mohon aya penjelasanna. Tah kelompok guru minda ieu atur nuhun nya kelompok guru minda artikelna dipeunteun ku kelompok purba sari dina LKPD tadinya jadi penilaian silang. Tah hatur nuhun sadayana tos minton tos saenya tah ngan kantun panginten di rarapih deui kahiji di rarapih teh panginten penulisanna tadi teh anu katinggal teh nya masih keneh aya nu ical hurufna anu kedahna ngangera jadi ngera nyanten eunat aya hiji teras komo angka huruf nama anu kedahna kapital nyanten aya huruf alitan jeung sajabana. Yuk anu tiasa open cam yuk di open cam heula bager nya supados katingal. Pak. Mohon mangga. Amung sareng Rapli nya dua aneun eta teh saya patrena mung. Tah eta nya nu kahiji catatan ti Bapak tadi dinu aksarana dinu penulisan tata bahasa anu kadua di sabaraha artikel masih keneh aya kapendak pengulangan konten janten
hal anu tos dijelaskeun dinu paragraf kahiji misalkan diulang deui dinu paragraf kaduana gitu. Enten masih keneh aya pengulangan sapertos tadi dinu cyberbullying di luhur tos aya naon akibatna di handap aya deui. Sapertos kitu nya. Tah janten anu kedah dieusian ku hidup teh dinu LKPD teh nu tadi koreksi silang antar kelompok teh guru minda ngoreksi atau ditelaah anu kelompok Sunan Ambu ngoreksi atau ningali artikel anu Purbasari ngoreksi anu guru minda. Tah kesalahan bahasana seperti tadi tanda baca sareng itu yeuna sareng kesalahan eusina nya dikempalkeuna minggu payun sajabi ti Bapak oge bakal marios oge nya janten aya penilaian teh 2 penilaian antar teman ti hidup engke teh sareng penilaian ti Bapak. Alhamdulillah tah sakitu dinten ayeuna mah urang tos mencapai 2 indikator pencapaian KD ayeuna teh nu kahiji nyusun paragrafna ngembangkeun tinu mekarkeun tinu kerangka artikel anu minggu kamari janten artikel anu utuh nya janten paragraf anu utuh janten paragraf terus dihijikeun paragraf eta teh janten hiji artikel anu lengkap. Tah sapertos kitu. Satacan dipungkas aya nu bade nyimpulkeun kegiatan diajar urang dinten ayeuna teh naon Bisa kasih lihat tulisannya. sok sok aya nu bade nyimpulkeun kangge dinten ayeuna urang diajar naon unggul. Irfan Amung jaga jarakna Irfan Amung nya jaga prokesna Amung buat seep baterai deh itu dah. Sok aya nu bade nyimpulkeun masihan kesimpulan dinten ieu urang diajar naon wae. Dari awal gak tahu. Puja Marisa Atana Fidelia mangga sama Enggak ada nomor. Ini marah KB masih orang tuh. Rafli mangga bade nyimpulkeun Rafli. Aduh, enggak. Ya parah. Sok naon kesimpulan dinten ayeuna urang diajar naon wae dinten ayeuna teh. Puja. Mangga sok Puja. Kumaha Puja? Jadi internet teh orang teh jadi terang anu inti ide pokok aya ide pokok deduktif nu karituna. Terus diajar tentang cara penulisan artikel. Ya telah Puja laras sae. Tiasa menjabarkan tiasa deui bisa menganalisis penulisan-penulisanna. Terus sakitu iya hatur nuhun nyanten aya sabaraha hiji paragraf teh tadi teh? Ayat 3 Pak. Ayat 3 naon unggul? Deduktif. Anu kalimat pokokna di awal, terus kalimat pokokna di akhir. Terus anu campuran aya di awal sareng di akhir. Oke, hatur nuhun nya diantos tugasna anu tadi ngoreksi satacan dikoreksi ku rencangan mangga aya keneh pasihan waktu panginten sadinten ayeuna janten mulai dikoreksi nama ti enjing meureun nya. Dinten ayeuna nu tadi tampilanna masih keneh sederhana anu saya mah nu Purbasari nya. Anu Sunan Ambon atau saya gambaran terus ngetikna tos lumayan rapi mohon tos aya ian mangga anu sanesna di rapihkeun deui aya ilustrasina langkung sae. Tah sakitu heula panginten dinten ayeuna urang pendak deui informasi kangge panglaungan salajengna teh urang bakal mayunan penilaian tengah semesternya bager. Penilaian tengah semester kangge kelas 12 mah materina teh 2 bab nyaeta kahiji ngeunaan tradisi Sunda anu kadua ngeunaan penulisan artikel nu ayeuna teh nya soal-soalna anu atos
kantos ku Bapak dipasihkeun satu acana pami PTS mah. Sakitu heula kangge kegiatan dinten ayeuna hatur nuhun kana kasumpinganana sadayana. Mangga anu bade mimpin doa saha? Ku pameget atuh ngadoa mah. Ya. Sok. Santos orang diajar, ayo orang seserangan ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tur nuhun anu tas Tur nuhun ka Bapak terus nyampaikan materi. Kasadayana anu tos sumping atur nuhun. Doa menurut kepercayaan sana dimulai. Tengse, atur nuhun. Mangga Pak. Atur nuhun amung atos dipimpin ngadoa sakitu nu kapihatur hapunten samudaya kalepatan Bapak tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana atur nuhun ya. Pak Denaron. Kumaha?